Di tanah Jawa nu sabeureum aya hiji tempat nu kawentar ku kasereman jeung misterina. Tempat eta dingaranan Alas Roban. Hiji leuweung lebat anu pinuh ku tatangkalan jangkung. Kabut nu kandel jeung sora-sora aneh nu datang tina jero leuweung. Dina mangsa harita henteu aya jalmi nu wani ngalangkung eta leuweung sabab ceuk caritana di dinya teh aya makhluk halus nu ngajaga jeung henteu resep lamun aya manusa asup. Sanajan kitu, leuweung eta penting pisan sabab aya di antara dua karajaan anu kudu silih sambung. Teu aya nu wani lebet ka dinya deui. Saur kolot mah nu asup ka dinya sok teu balik deui. Leuweung eta dijaga ku roh karuhun. Mun henteu boga niat hade, bakal cilaka. Dina hiji waktu, kerajaan mutuskeun pikeun ngabuka jalan anyar supaya rakyat bisa silih dagang jeung silih datang. Pikeun ngalakukeun eta diutuslah jeung tokoh anu kasohor ku kasaktianna, nyaeta Kiai Gagak Banding. Anjeunna henteu ngan saukur sakti tapi oge wijaksana tur boga niat murni pikeun ngamajukeun rakyat. Kiai Gagak Banding sumping ka Alas Roban bareng sababaraha murid jeung pangiringna. Maranehna nyiapkeun diri boh lahir boh batin, pikeun ngungkulan sagala halangan anu bakal nyangharepan. Dulur, ieu leuweung kudu urang buka, sanajan angker jeung pinuh ku bahaya. Niat urang pikeun kahadean moal kudu surut. Sim kuring siap Kiai demi kemajuan kerajaan jeung rakyat. Peuting jadi beurang, beurang jadi peuting. Maranehnana henteu eureun damel. Sagalana ditebang. Semak belukar dibersihan, jeung jalan mimiti kabuka saeutik-saeutik. Sanajan kitu, usaha maranehnana henteu gampang. Sora-sora aneh kadenge ti jero leuweung, hawa tiis kadang karasa nepi ka balung. Seolah-olah aya nu ngawas di balik tangkal. Tapi maranehnana tetep wani sabab percaya kana kasaktian Kiai Gagak Banding. Kiai, abdi ngadengu suara ti jero leuweung, siga aya nu tenan. Ulah sieun, teruskeun pancen urang. Niat urang hade, Gusti bakal ngajaga. Peuting nu poek jadi saksi gangguan nu leuwih kuat. Bayangan hideung ngapung, sora-sora seram ngagema di sakuliah leuweung. Sababaraha murid mimiti kaget, aya nu malah kabur sabab teu tahan ku rasa sieun. Di tengah kagaduhan eta, mucung hul hiji makhluk gaib nu ngajaga leuweung. Anjeunna teu resep pisan aya manusa anu wani ngaganggu tempatna. Wahai manusia, ieu leuweung lain pikeun anjeun. Balik sadacan cilaka. Kami teu datang pikeun ngaruksak, kami datang pikeun ngabuka jalan kahirupan. Upami anjeun nu ngajaga tempat ieu, punten ijinan urang pikeun ngalaksanakeun niat hade ieu. Kusabab hatena nu ikhlas jeung niat nu suci, ucapan Kiai Gagak Banding nembus ka jero hate makhluk panjaga leuweung eta. Anjeunna sadar yen manusa henteu datang pikeun ngaruksak, tapi pikeun ngahudangkeun kahirupan anyar, gangguan mimiti leungit, kabut ngabur, jeung hawa nu leuwih tenang. Ti dinya karya maranehna diteruskeun tanpa aya halangan deui. Lamun kitu niat anjeun murni, urang moal ngahalangan. Tapi jaga leuweung ieu kalayan wijaksana. Hatur nuhun, ieu tempat bakal dijaga sareng dihormat. Ti saprakarita, Alas Roban henteu deui janten tempat anu matak sieun. Leuweung anu sakali waktu jadi simbol kagelapan, ayeuna robah jadi jalan panghubung kahirupan. Jalma-jalma ti rupa-rupa tempat tiasa ngaliwat, dagang, jeung ngahiji. Carita ieu ngajarkeun urang yen kalawan kawani, kasabaran, jeung niat hade. Sagala rintangan tiasa diungkulan.
Alam bakal silih asah jeung manusia. Lamun manusia bisa saling silih hormat.